Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wayahki kanca mitra sadaya di mana wae ayana anu kalarasan nuju manco di kanal YouTube Simkuring pun Nazarudin Nazar. Urang tepang deui dina rubrik dongeng Sunda anu midangkeun carios gara-gara sumur ajaib karangan Ki Mas Ram. Dumasar karena buku roman gara-gara sumur ajaib anu diterbitkan ku penerbit Bahagia Bandung tahun 1870. Mugia sadayana kanca mitra di mana wae ayana aya dina ginajar kawilujengan sareng mudah-mudahan ieu pedaran dongeng Sunda tiasa janten panglipur kalbu pang beberah manah kanca mitra sadaya. Urang lajengkeun episode kedua gara-gara sumur ajaib nyangakeun. Tapi kene ieu teh. Cek Nyi Uneh ka Uca. Eta palidinya sapengkolan deui gedugi. Tembal Uca bari ngareret nyeh seuri. Nyi Uneh asa kapuji terus wae gulak-gilak mani gumelis pisan. Mani rame kieu nya unggal dinten kieu teh. Muhun, komo sonten malangkung rame. Namean kitu ka dieu teh. Cek Uca. Neme ayeuna masihan artos supaya nyuhunkeun cai teh. Cek Nyi Uneh neuteup ka Uca. Kebeneran Uca ngalieuk sakedapan teuteub paadu duanana sarua ngeleper. Nyeh duanana imut ngan katara siga anu gugup. Dikenceleng da saridona we. Sabaraha atunya upami masihan teh? Kone ku akang. Cek Uca abongkeun atas menang buntut meni daek lalaktir. Ngarepotkeun wae nya. Cek Nyi Uneh. Padahal mah atoh. Ret deui neuteup. Nyeh imut pinuh pangirut. Uca mending ngalenyap. Api-api we ngareret ka ade bari pokna. Mana botolna, Dek? Keun we atuh isuk deui. Ayeuna mah ieu we urang jajab heula. Tembal ade bari ngiceupan. Caket kitu Kang Bumi teh. Cek Ida. Caket, amangan atunya ka Akang. Isin sieun eta heuna. Cek Ida mending ngadilak. Teleungeunna paantal jeung leungeun ade. Sernud cenah. Hatena sarua sasablakanana. Naon ari Nyai? Akang mah teu gaduh taeun. Sing percanten we ka Akang. Cek ade hayang diandal. Pamaget masuk pintar nyarios. Ngangkeun teu gaduh istri, ari di bumi mah aya 2. Sieun abdi mah kan. Cek Ida, siku antel make jeung nyigeung sagala. Atuh puguh we ade ngarasa dihatean. Jol kerawak leungeun Ida dicekelan. Mun teu era ku jelema rea mah, bawa terus dikarekep teh sirahna. Mangga we taroskeun piraku deui Akang ngebobodo mah. Tembal ade. Uca dehem atuh ade asa kagebah. Sot leungeun Ida dilesotkeun. Terus kalamas kelemes bangun era. Tekung silila ti harita maranehna nepi kanu dituju. Nyawe ari datang teh di sumur ajaib meuni geus rame. Jelema antri rek menta cai. Kolot budak awewe lalaki bet siga nu antri karcis rek lalaje bioskop di alun-alun. Ari sumurna mah geuning sumur biasa we. Gedena oge sarua, teu beda ti sumur biasa. Dibunian ku sisik da bisi aya nu ti kunclung. Jelema meuni ribut heurin usik. Kabeh pada hayang pangheulana menang cai ajaib. Nu geus meunang oge teu buru-buru balik. Teuing pedah resep, teuing pedah kunaon. Da kalah ting laliwud bari ngobrolkeun soal sumur ajaib. Beda-bedanya caina teh. Aya nu herang, aya nu kiruh, aya nu semu koneng, aya nu semu beureum. Nyaan ieu mah ajaibna teh. Ceuk salah saurang anu percayana teh 100%. Jeung anehna teh caina teh teu saat-saat, padahal terus-terusan diala. Geura sok pikir. Da lamun sumur biasa mah atuh meureun geus saat koredas eta teh. Ceuk baturna mahiran. Ya mudah-mudahan we atunya aya karamatna euy. Nu geus maca lager cenah. Kuring ge puguh hayang nyobaan puguh budak aduh ngaran borok di dina bujur. Teu cager-cager sugan we atuh ku sumur ajaib mah cager. Pastilah cager.
Ya mudah-mudahan we atuh aya karamatna. Lain geus meunang teh caina. Enggak cukup lah sakeler ge. Ayo urang balik. Ayo. Ayo bisi beurang teuing. Ari Jang Adim jeung baturna masih keneh ting jaranteng. Ngahaja we da puguh ngeunah paseret-seret aya kasempetan. Enggal atuh Kang, gara antri. Cek euy Suryati bari ngareret ka Jang Adim. Ulah antri urang mah is, urang wiat we nya, da seueur nu kenal ieu atuh. Tembal Jang Adim. Nya sok we urang PHP-keun. Cek Uca bari nempoan ka hareup sugan aya nu wawuh. Mangga atuh ieu botolna. Ieu nu abdi sakantenan. Cek Uneh meni bareng jeung Ida. 3 botol ku Uca ditampanan, kabeneran aya nu wawuh gancang di PHP-keun. Urang antosan palih ditu yuk. Panas sareng ngarebol di dieu mah. Cek Ade. Mangga. Tembal Ida tuluy nuturkeun Ade. Ari Uca jeung Uneh misah di beh kaler. Sapasang-sapasang ngobrol di lurah dati iseun, ame jongjon teu kagiridig ku batur. Sumur ajaib nu bobogohan da puguh nya atuh kitu kabuktianana. Aya sumur ajaib teh dipake kasempetan, komo urang dinya mah. Ti isuk nepi ka buri teh cicing we di dinya. Geus teu inget kana gawe da cenah resep, loba ubar panon, loba awewe geulis nu ting karelet. Kitu deui Adim, teh eleh ku sobat-sobatna, manehna mawa euy Suryati ka kebon awi. Gek dariuk di dinya, sakedapan mah jarempe teh nyararita. Ngan panon we sakapeung silik let, imut paadu meni pamanis-manis. Is, cek Jang Adim teu kebat. Bade aya naon Kang? Cek euy Suryati bari tanggah neuteup, ari leungeunna menerkeun buukna nu dipotong pondok ala agogo. Laras euy teh, teh can aya nu gaduh. Leres Kang. Sawalarna Akang, abdi masuk sieun Akang teh tos gaduh istri. Hege we keur kieu teh kapendak. Panginten abdi teh izin. Akang ge sami atuh. Mangga we taroskeun ka urang dieu upami teu percanten mah. Nuhun we atuh Kang. Sanes is. Upami engkang ieu mah nya. Upami engkang ka bumi eus moal nanaon? Cek Jang Adim. Mangga wae bade amangan mah. Bade iraha Kang. Eus tanggah bari ngadilak. Atuh Jang Adim mani nyeblak. Sorot panon euy Suryati karasana mani seukeut, terus tembus kana jantung sumarambah kana baya. Sieun, cek Jang Adim mani ngaleper. Sieun kunaon? Mangga we bade amangan mah. Ke ku abdi diantos pisan. Sonten we nya. Kinten jam genep. Moal bohong Kang. Moal atuh is piraku bohong. Cek Jang Adim bari ngareret. Bibir mani kumetap nempo bibir eus nu sakitu ambucuina. Hatena mah geus hayang kop-kop we ngarontok. Euy Suryati beki gulak-gilak gumeulis, manehna jol bogoh jol daek we ka Jang Adim teh. Padahal mah manehna teh awewe cedihan ka lalaki. Loba nu hayangeun ge tara ieu dilayanan. Ari ayeuna ka Jang Adim bet malik resep. Ret euy Suryati neuteup, nyai imut mani ngagalenyu. Imut nu pinuh pangirut bari debarengan ku kelet pamelet, puguh we Jang Adim teh ngajeblag. Kurang-kurangna sadar mah bahwa eus teh dikumaha. Jang Adim api-api ngolesed, diukna beki padeukeut nepi ka akhirna tel paantel pisan. Jep duanana jempe, ade ret neuteup, treup dua teuteub paadu, nyeh duanana imut, mun aya nu nganyahwankeun mah meureun tuluy diintip. Is, cacakan urang teh neme patepang, tapi akang mah tos ngarasakeun hiji perasaan anu aneh. Ti mimiti tepang ge akang teh tos kataji. Asal nempok jadi bogoh. Kupatanya timur rasa cinta. Duka kunaon akang teh teu ngartos, tapi punten ieu mah akang tos kumawantun ka eus. Tina ku tos teu kiat ngabendung perasaan nu minuhan dada akang.
punten isnya bili eis teu nampi. Kumaha ieu perasaan eis? Nah sami sareng akang. Cek Jang Adim mimiti wani ngabudalkeun isi hatena. Ditanya kitu teh Eis Suryati teu nemalan, kalah ret neuteup. Katara dadana renghap ranjug, seak beungeutna beureum, manehna ge sarua ngarasakeun ayana perasaan cinta, ngan rek nyaritakeunana asa-asa. Tapi dasar awewe zaman ayeuna sonagar, teu kungsi lila, pok nemalan. Kang Adim, upami dipercanten mah abdi ge sami teu benten ti akang. Panginten ku akang ge karaos kumaha perasaan abdi ayeuna. Nuhun atuh Is, ari sami mah. Cek Jang Adim bari leungeunna api-api mulungan kalakai daun awi. Padahal hayang patarema talpaan teu leungeun. Eis cicing teu daek ngejat siga nu ngahatean, atuh Jang Adim beki wani. Bari jeung asa-asa oge Jang Adim maksakeun maneh nyekelan leungeun Eis. Kep tuluy dielus-elus, diusapan, meni aya kumesra pisan. Eis, sakola keneh Eis teh. Cek Jang Adim kekereuceuman. Sakola Kang, di SKP. Tembal Eis Suryati bari malas nyekelan leungeun Jang Adim. Sakitu panas poe oge panonna ceuleuyeuk kawas nu tunduh. Atuh, Eis mah pintar masaknya. Diajar we Kang. Tos kelas sabaraha Is? Cek Jang Adim nanya deui. Kelas 3, sakedap dike bade ujian. Tembal Eis Suryati rada haros-hos. Diuk nangised beuki ngadeuketan. Mugi-mugi we atuh sing lulus. Upami tos lulus bade diteraskeun ka mana? Duka atuh Kang. Kahoyong mah tos we dugi ka SKP, da istri mah kanggo naon luhur sakola oge teu aya gunana. Eis mah hoyong teras janten ratu rumah tangga. Cek Eis Suryati nyaritakeun kahayang jeung cita-cita hirupna. Siga nu hayang buru-buru kawin jeung Jang Adim. Atuh Jang Adim oge ngarti, gancang we manehna nyarita. Pokna teh, sae kitu atuh Is. Kaleresan di akang ge tos tamat SMA. Aduh, manawi parangnya urang teh teras we hirup sasarengan. Urang hirup sasarengan sapapait sama manis. Janten akang teh gaduh maksad bade mileleungkeun ka abdi. Cek Eis Suryati siga nu bungaheun pisan ngadenge caritaan Jang Adim teh. Moga-moga we atuh pangeran nang tayungan. Cek Jang Adim bari ngalesotkeun leungeun Eis Suryati. Gap nyekelan tak-tak Eis Suryati bari neuteub antep. Nya moga-moga we atuh Kang. Ku gara-gara sumur ajaib urang tiasa ngahiji. Pangginten ieu teh berkah karunia ti Embah Sumur Ajaib. Cek Eis Suryati bet mamawa sumur ajaib. Pajarkeun teh panggih jeung kabogo oge karunia ti Embah Sumur Ajaib. Dasar atuh keur usum sumur ajaib. Leres. Moal lepat imah gara-gara sumur ajaib. Urang patepang dugi ka tiasa kenalan. Nya moge we atuh teras ngajadi ya Is. Cek Jang Adim sarua. Da moal lami deui Kang abdi ujian lage. Panginten sasasi setengah deui mah. Saya oge engal-engal atuh Is. Supados urang engal ngahiji. Cek Jang Adim bari metot awak Eis Suryati. Beki lila beungeut beki deukeut. Dua biwir pada ngeleper. Ari gero teh uca ngagero. Dim. Cenah bari nyamperkeun. Atuh Jang Adim gancang ngalesotkeun Eis Suryati. Jung cengkat api-api. Kitu deui Eis gancang nangtung terus ngabalieur micin beungeut. Aya naon, Cak? Cek Jang Adim katara paromanana siga nu amak. Da teu ngeunah atuh keur anteng indahoy heug diganggu. Hayu balik. Tuh geus meunang cai mah. Cek Uca bari red ka sobatna, red ka Eis. Jang Adim ngadeuketan terus ngaharewos ditompokeun kana ceuli Uca. Ari maneh wah ngaganggu wae batur keur indahoy teh. Nafsi-nafsi we atuh. Pan maneh ge sarua boga. Lain ngaganggu. Itu tuh barudak awewena ngajak balik. Urang ge sarua we resep kayang mah balik engke magrib. Kan itu na maksa. Cek Uca nyaritana ngaharewos. Aing mah duh keur ngeunah-ngeunah teh. Bener geus meunang caina? Cek Jang Adim ku kulutus. Geus mata kacak balik oge.
Jigo atuh ti heula keun dewek paneuri, cek Jang Adim. Hari maneh? Itu awewe hayang bareng jeung euis. Sok berulah, keun da isukan ge atuh urang mah. Bisa panggih deui, bisa kadarieu deui. Cek Uca ngolo. Heuh pek atuh, dagoan we di pengkolan. Ulah lila euy karunya keseleun. Cek Uca bari leos ti heula rek dagoan di pengkolan. Aya naon, Kang? Cek euy Suryati kakara nyamperkeun ari Uca geus eueuh mah. Rerencangan euis ngajakan uih. Oh, tos kenging gitu Kang, cai ajaibna teh. Atos cenah. Tembal Jang Adim semulung se. Teu haneung mun basa Cibuntu mah. Rek sosonoan jadi malah kudu balik. Hayu atuh, urang uih we tos kenging mah. Cek euy Suryati bari noel leungeun Jang Adim. Aduh sono keneh pugu akang teuis. Tapi nya mangga tuh urang uih we beli sonten teuing. Sami we abdi ke Kang, keun enjing atuh urang teraskeun nya. Akang we ulah ngabohong. Moal is, tang tos enjing urang pendak deui. Cek Jang Adim kapaksa keluar ti kebon awi. Ari ngaliwat ka sumur ajaib maranehna pada nalingakeun atuh puguh era lempang ge rada pajauh bari jengeluk tungkul teu wani tanggah. Datang ka pengkolan nyawe batur-baturna geus ngadaragoan, malah terus pada ngagaronyak. Di mana is? Ih, di teangan teh mah ditepanggih. Cek Nyi Uneh bari seuri. Indah nya is mah. Cek Nyi Ida mairan. Anteu, da di dinya di deket sumur ajaib. Temal euy Suryati rada bareureum. Ah, piraku teu panggih. Aya kanikmatannya is mah. Cek Nyi Uneh ngarewos. Teuing atuh ah. Ah ngakulah berat. Cek Ida. Lamun nyarek naon? Temal euy Suryati bari tungkul eraeun. Nyamoana naon atuh ih, hayang nyaho. Tidak perlu tahu urusan orang lain. Bat kawas teu karasa we di dinya ge sarua. Ih henteu, urang mangan saeutik. Nya geus we lah pada rapi. Cek euy Suryati. Tonggoy leumpang. Maranehna leumpang ti hareup dituturkeun ku Jang Adim sabatur-baturna. Nyapekeun maneh mah Dim, cek Ade. Naon-naon kitu euy? Heueuh, urang neneangan ku kurilingan. Nah cicing di mana atuh maneh teh? Ah, pokona mah beres. Daekeun euy. Manehna ngajak kawin sanggeus lulus ujian sakolana. Aduh. Hebatnya. Da mun teu diganggu mah beres pisan. Cek Jang Adim siga nu gregeteun. Ngajak kawin. Ari kitu kumaneh dijawab kumaha? Cek Uca neuteub ka sobatna. Nya disanggupan we atuh. Da saha lalakina sok nu teu nyedot ku awewe pantar euis. Tingali teh. Mun aya di Cibuntu mah pasti geus jadi bentangna euy. Beungeut geulis, awak sampulur, bitis ngabuah batu, cangkeng lengik, imbit dempok biola. Aduh. Cek Jang Adim agul pada boga bebene geulis. Kumaha mun nyered terus ngajak kawin? Cek Adi hayang jelas. Nya dikawin we atuh eueuh urusan. Lebar euy dilesotkeun mah. Boa moal manggih deui awewe jiga kitu mah. Batur ge tingkar let atuh. Ari maneh kumaha Dim? Pan maneh teh geus boga pamajikan. Kumaha mun anak pamajikan maneh nyahoeun? Cek Uca ngelingan. Tong tarik teuing atuh euy. Aduh nyaritana bisi kadengieun. Munuskeun wae sia maneh mah. Cek Jang Adim ngahuit dari wangeun sieun kadengi ku euy Suryati meureun matak bahaya. Ngelingan urang mah bisi maneh cilaka. Bisi maneh cilaka ku pamola sorangan. Cek Uca deui. Wah, naon cilakana atuh batur ge loba nu nyandung. Komo batur mah nyandung teh kanu goreng patut. Mun kitu mah urang ge era, pan ieu mah tingali. Aduh, sakitu geulisna euy. Pokona mah maraneh mah tutup mulut lah. Cek Jang Adim. Kade Dim, ulah kadung kena.
Kaduhung naonana. Bisi pamajikan mana nyawan, mata keribut eta teh euy, ngabahayakeun. Cek ade rada bedas, atuh nu ti hareup oge ngadengieun gancang pisan euy Suryati nyarita mairan. Istri saha Kang anu diributkeun teh? Oh, henteu is. Ieu mah upami akang gaduh istri, paginten moal ripu sapertos ayeuna. Dayana mah aduh ladang kesang teh, teu aya nu ngajajalankeun. Saep teu puguh. Ceuk Jang Adim bisa we nyalenggorkeunana teh. Siga nu nya gede pangarah mubah, abong lalaki, hareupeun bebende mah sok hayang kapuji wae. Manawi teh Akang tos gaduh istri. Ceuk euy Suryati, hatena jadi cangcaya, aya percaya aya henteu. Percayana pedah ningali Jang Adim ngora keneh tur gagah. Ari teu percayana pedah ngadenge caritaan ade jeung ucap ieu. Piraku atuh is, mangga we taroskeun bilih teu percanten mah. Ceuk Jang Adim bari ngiceupan ka ade jeung ka Uca mere isyarat. Mohon is, Kang Adim mah teu acan gaduh bojo. Name ge atuh kaluar teh SMA. Ceuk Uca kapaksa manehna ge kudu milu ngawadul. Nuhun atuh teu acan mah. Ceuk euy Suryati bari ngome-ngome buukna. Maranehna terus lempang kakalerkeun ngabring jeung jelema nu sejena, nu indit jeung nu balik ti sumur ajaib beki beurang teh beki loba lain bilangeun nu pangangguran. Tisa entas ditinggalkeun ku Jang Adim, Nyi Jumsih tuluy kacai ku kumah wadah. Beres ku kumah meuli bubur ka Taryadi keur anakna. Bubur 5 perakeun teh beak saharita. Malah budakna teh kumetap keneh sigana wae can wargeun. Ari rek meuli deui eueuh duitna. Nyi Jumsih bati ngahelas. Tapi teu bisa kumaha, sabar we narimakeun maneh. Da geus kuduna kitu meureun nasib dirina teh. Kudu hirup nyorang tunggara sangsara kalawan pinuh ku kanyerian. Tapi untung budak teh bager, siga nu nganyahokeun kana kasusah nu jadi indung, teu ceurik teu ngadat, kalah reup wae sare ngagebra. Dadah teuing anak king sing sabar we nya hidup di bawah sangsara ku indung ku bapa. Da kumaha atuh nasib urang teh kieu wae, eueuh pisan menyatna. Bapa hidup kalah inditna we segut. Tapi bebenangan tara aya. Geuning ayeuna oge ninggalan 5 perak. Keur hidep pungkul ge teu matak wareg. Ari keur meuli beas ti mana? Piraku kudu ngadaguan nepi ka sore mah. Kang Adim, na kumaha atuh ieu teh usaha teh? Ayeuna can boga beas, can boga naon-naon. Piraku ari kudu puasa mah? Cek gerentes hate Nyi Jumsih nu pinuh ku kanyerian. Cipanon nyalangkrung, celak-celak nyak celakan masihan kana pipina. Sedih perih ku nasib dirina anu eueuh pisan kasenanganana. Aing teu ngarti ku usaha nu jadi salaki. Ongkoh ari menang duit sok loba, menang 3.000 ge persenan kortingna teh 450. Jaba sok macok, tapi duitna sok tara aya. Kana resiko karep tara nyukupan. Na dipake naon atuh duitna teh? Matak teu kaharti pisan. Gara ayeuna geus aya 3 jam can balik. Sedeng ku aing teh didagoan keur meuli beas. Kacida teuing boga salaki teh. Moal kitu terus ulin ka sumur ajaib mah. Aneh pisan hirup sangsara teh kalarek menta-menta ka sumur ajaib. Mun edak oge lain kitu, getol usaha percit kana duit. Ima percaya ka sumur ajaib make jeung rek sare sagala. Nyangsara awak dicocok ku reungit. Nasaha atuh nu rek mere duitna, ari teu usaha sorangan mah. Bodoh pisan geuning salaki aing teh. Moal salah sia. Ayeuna oge meureun ka sumur ajaib tah. Meureun rek mandi mersihan awak, ame babari usaha. Kaatel-atel awak. Rek niat mandi mah di sumur di dieu oge eueuh salahna. Nyaan pika ambekeunana teh. Cul anak cul pamajikan, teu inget kana resiko dapur. Cilaka ya mun kieu mah. Kitu ceuk Nyi Jumsih, da memang teu salah.
Sabenerna pisan salakina teh tara nyukupan keur keperluan rumah tangga. Ongkoh duit sok loba wae, tapi ka pamajikan jarang ngarisikoan. Saha wewena nu teu amek mun boga salaki teu tanggung jawab kana rumah tangga. Beureun kabeh oge sarua moal beda ti Jumsih, da awewe mah seukeut rasa. Ngantara wani terang-terangan ngabudalkeun eusi hatena ari teu kapaksa-paksa teuing mah. Aing mah sok jadi curiga ieu teh. Sieun nu jadi salaki nyieun jalan serong. Saleuheung ari maen mah kumaha mun cara batur ucah? Kumaha mun seboga dinu ngora? Aing oge teu panas teu amek, da lalaki mah wenang masing boga pamajikan tepi ka opat ge. Ngan resiko jeung kaperluan aing kudu kacumponan. Ari ieu mah berora nyumponan, keur resiko oge cukup ku mere 50 perak. Dipikir beuki kapikir, dirasa beuki karasa. Salaki aing teh teu boga tanggung jawab pisan. Abong kena aing awewe anu lemah mending anggap bodoh pisan. Kang Adim, ulah asa aing teuing da kami ge embung ari di kieu-kieu teuing mah. Boga salaki teh hayang senang, hayang aya nu ngabelaan. Ari ieu kalanyieun peta kitu. Jauh teuing tina sangkaan kaduhung aing daek. Sukan teh moal kieu balukarna. Mimiti masih ganunya mulut manis, janji rek bumela, sapapait sama manis, sabagja sacilaka, ari buktina. Abong lalaki loba nu ngabuaya. Berbei cipanu Nyi Jumsih ngalembere, teu kariku disusutan, jung cengkat koloyong ka pangkengna, dug budak disarekeun, geus kitu tuluy keluar, ret kana langsung nangkub keneh, boboko oge kosong gak eusian. Geus hampir jam 1, nah kamana atuh salaki aing teh? Di daguan mah lain daguaneun, hayang nyaho ku aing rek diteang ka kidul. Cek Nyi Jumsih bari terus keluar. Nyi Jumsih muru ka tempat pangideran lalakina, tapi nyampak eueuh koloyong ka Uyut tukang cukur, geus katelah di Cibuntu mah moal aya 2, geus kasohor Uyut tukang cukur teh. Milarian saha Nyai? Cek Uyut. Kasasaha oge Uyut mah teu boleh hormat nyopanan. Milarian Kang Adim Yut, henteu menakan. Tembal Nyi Jumsih bari rarat reret. Neme mah aya di dieu. Kapalih kidul pangintennya, ngalonggo ka sumber ajaib. Tos lami Yut. Can mah di dieu da. Aya naon kitu Nyai? Manis sapertos aya nu penting. Cek Uyut deui. Itu aya tamu. Cek Nyi Jumsih teu wani ari terus terang mah daerah ku Uyut. Susulan we atuh. Susulan we atuh ditahan budak. Cek Pak Bayeri nu keur dicukur milu mairan. Sabios Pak, mangga atuh. Heug, kade Nyai di jalan bisi kadupak entog. Dasar Pak Bayeri kasasaha ge teu waleh heureuy. Cik Kikik sadarea seuri Uyut ge maningah kei. Bapak mah. Cek Nyi Jumsih mesem. Tuh sok babarian ari naon teh. Ki atuh urang ngobrol heula, lain hayang ngasaan loli. Cek Pak Bayeri seuri teu beak-beak. Atos wareg ku loli mah. Cek Nyi Jumsih. Ieu atuh aya es panas keneh. Mangga Nyi Jumsih ngaleos kawetan, maksudna rek terus ka kidul, rek neang salakina ka sumur ajaib. Tapi kakara oge nepi ka pengkolan Aki Padma, manehna ngaranjug. Sabab nempo salakina keur nutur-nutur awewe, malah bari jeung sempal guyon silih toel sagala. Atuh puguh Nyi Jumsih nafsu lain dikieuna. Awakna ngaleper, da eta we manita teh nyerang sagala. Haram jadah. Paingan tar menang duit kitu wae meureun kalakuanna teh. Ayeuna kakara kanyahoan sia ku mata aing sorangan. Awas sia rasakeun. Cek gerentes Nyi Jumsih bari kakerot. Ari Jang Adim jongjon we da puguh sono pogot. Ari nu sono mah soklat poho kana kaayaan. Harita oge manehna teu sadar yen geus deukeut ka imahna teh. Jongjon we tepak toel. Ari leungeun kencana mawa botol dieusi ku cai sumur ajaib. Nyaeta bogana euy Suryati nu geus jadi bebendena.
Ulah hilap Kang, enjing teanya. Cek Suryati bari ngadilak semuno ogo. Moal atuh is, kadewe eusna ulah angkat-angkatan. Tembak Jang Adim. Bade jam sabaraha Kang? Jam genep we supados salse. Mun tiasa mah tah urang teras nonton nya. Cek Jang Adim bet kawas nu loba duit ngajak lalajo sagala. Mangga, sakantenan canaknya abdi mah hoyong kenal. Cek Suryati. Nyanak sais. Sumuhun istri Akang. Suryati imut ngabanyolan. Atuh Jang Adim oge seuri celetit nyiwit leungeun Suryati. Gurubug ngagurubug bari terus malas nyiwit ka Jang Adim. Aduh, mani tarik eus mah. Nyeri is. Bongan Akang nu ngawitan. Cek Suryati ngadilak gumelis. Hiji-hiji atulah. Nu lempang beki deket wae ka Nyi Jumsih, nu keur megat-megat. Nya kira-kira 200 meter deui kakara di dinya mah Jang Adim sadar, tapi heser nyingkahan Suryati da piraku ari teu pupuguh jolmi samah era meureun. Untung Uca gancang nganyahoankeun, atuh gancang Jang Adim ditowel di bejaan. Dim, kade euy, tuh dihareup. Naon Ca? Adim Malik nyaritana lalaunan. Itu pamajikan maneh molotot wae, nyahoan sigana mah euy. Cek Uca milu ngahariwangkeun, sabab nyaho adat Nyi Jumsih teh sok tara eraan mun nyarekan teh. Di mana we tempatna teu nyaho di jalan, teu nyaho di nu loba jelema, nyamatak wirang we ku batur mah. Mana? Cek Jang Adim rada ngaranjug. Itu tuh palebah imah Pak RK. Red Jang Adim ngararet kalebah pengkolan. Ari red ari gebeg teh manehna ngagebeg. Dadak-dadakan beungeut jadi sepak pias taya getihan. Aduh, cilaka euy. Kumanya euy? Cek Jang Adim bari geumpeur teu puguh. Cek urang oge kudu hati-hati. Mangkaning eus bareng deui. Kumaha mun seuk pamajikan maneh nyaweun? Cek adek ngaharewos. Aya naon Kang? Cek Suryati. Teu aya naon. Ieu akang teh aya nu kakantun. Cek Jang Adim teu beakeun alesan. Aya nu kakantun naon Kang? Cek eus bari ngaraneg eureun, red neuteub Jang Adim. Aduh, tadi teh akang teh hilap. Dompet kakantun. Jika mah tadi murag basa di kebon awi. Mangga we atuh eus ti payunnya. Mangga ieu kanggo kana beca mah aya. Keun anjing eta nepi engke sonten akang ka ditu ka bumi eus. Cek Jang Adim bari mikeun duit 250 perak ladang buntut loto. Kanu geulis mah teu lebar, teu cara ka pamajikan maneh dipirit. Nuhun atuh Kang. Ku abdi diantos di rorompok. Cek Suryati bari nampanan duit. Kanca mitra sadaya. Ieu mah sanes saep waktosna nya. Namung hoyong reureuh heula sakedap sumuhun. Sateu acan dilajengkeun kana episode katilu gara-gara sumber ajaib kenging Ki Masram. Hatur nuhun pisan kana sagala rupi perhatosanana atuh ka kanca anu name menakan ieu kanal. Sejak nguningakeun di ieu kanal teh seueur postingan-postingan anu parantos sayogi kanggo di Bandungan kusadayana mangrupi carita ponok atau napi sajak oge nu sanesna. Mudah-mudahan sanis kanten anu parantos dipidangkeun di ieu kanal aya mangpaatna kanggo sadayana. Cag dugi ka dieu heula tepang deui dina episode katilu gara-gara sumur ajaib kenging Ki Masram. Sim kuring pun Nazarudin Azhar undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.